Nganjuk mana nih gitu mah. Lain nganyuk, urang terek meuli tarigu, ngan duit nangke. Ai nganjuk mah beda, keur jelema nu teu gablek duit. Ai urang mah lain teu gablek duit, duit mah aya, ngan engke mayarna. Sia tongokan nuduh aing rek nganjuk atuh waeung. Aing mah rek meuli ngan duit nangke, ngarti teh sia teh cungur. Duit na ayeuna we atuh, dasar urang kene. Lain ayeuna kitu carana, duit mah aya di imah, nya. Ngan berbentuk hui. Engke, huina dijual, jadi duit. Ngarti teh sia teh cungur. Hei, tamang ngaranna nganjuk atuh. Astagfirullahaladzim, eta ku keukeung nganjuk-nganjuk wae. Tanggal sia wae. Ye, bisnis sia teh ngarti, engke, huina laku jadi duit. Dijual. Kumaha mun teu jadi? Dijamin jadi, soalnya eta jelema ti kamari keukeuh ngawatsapan, pasti jadi. Iya teh ya. Tak kitu atuh tok nepi banguseun wae sia mah. Dah DP-an we atuh saeutik wae mah. Anjing, ieu teh tarigu lain motor, menta DP sagala rupa. Nganjuk eta mah ngaranna. Genteng. Eta tadi siang ngomong, nganjuk nganjuk. Ieu teh tarigu. Sabaraha deui? 5.000 lin. Dileuwihan ku aing 10.000. Nganjuk eta mah ngaranna. Cungur mah. Ye, wah, ek mayar hutang lain. Geus teuing aing kudu mayar hutang mah. Butut tariguna ge. Butut kunaon wah? Heuh, pokona mah pasti goreng teh teh terangu tariguna teh. Kalau mah aduy nu aya. Jeung deui eueuh efekna kana gorengan teh. Efek naon wah? Pokona mah gorengan teh digoreng teh terangu. Nu aya kalakah aduy digorengna teh. Cih, kan aing teh apal naon kan maneh nu make na oge. Terus sia nyalahkeun aing. Sia tong sok nyalahkeun aing. Sia nu ngajualna. Kan teu kitu wah. Heuh pan aing mah kakaregeun meulina ge. Hon, tong sesuatu ya tuh wah. Kayaknya sampai dijual teh pan meureun aya quality controlna mana nu layak mana nu kadaluarsa tah. Seperti banget sia jika kadaluarsa geus teu payu ka awewe. Ngarti teh sia teh cungur. Terus kumaha tuh? Ya gantian atuh. Untung we ku aing can dibayar oge. Bayar atuh ayeuna. Pokona mah ieu lamun geus payu, geus laku, ku aing dibayar. Ngan awas ieu lamun tariguna kos kamari kadaluarsa, ku aing moal dibayar moal tapi ka iraha oge. Lah modus maneh mah. Yeh, banget sia segala cungur mah. Aing ge apalah sia mah modal modus sungkul. Wak, dia geura wak. Jek mah tadi ku deui nya. Lain teh kan eta main tarigu, ek main hutang kamali. Lah kos nu teu apal mah nya bebeungetan kusut kitu rek mayar hutang. Sia teh umah hutang teh lain nu kamari unggul. Ya iraha atuh aing hutang deui sok dibayar ayeuna oge. Sia teh bulan kamari ge can dibayar hutangna. Sabaraha deui? Pego. Mainnya pego di mana sih teh ah? Cungur mah. Nah, Lah, pan tadi kamari mah geus kadaluarsa sih teh. Makanya dihitung. lah tong sok aditu ka dieu, aing teh hayang mere toleransi deui ka sia. Anjing we sia. Kurang ajarnya. Cameruk aing sieun ka sia. Pira ge tukang warung polototan we. Da neto ieu. Sugan dibayar jeung warung-warungna, da sanggup aing mah. Tadi gua kamari ge teh dibayar lah. Arek mah borong warung aing kumaha bayarna. Lah, sia wani naon ka aing? Pira ge warung leutik ieu, kayang dia jeung aing. Wani sia. Sok sia ngomong deui sia. Warung leutik. Sok sia.